Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji piah kamil murtadi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang hukumanana jalma anu murtad. Yajib wajib alaman kajalma syahsin tegesna jalma, rojulin tegesna lalaki, awimroatin atawa awewe, wakoat anu bijil sodarot tegesna bijil minhu ti itu man naon riddatun murtad naon al-awdu balik deui pauron dina pada harita akibar riddati tegesna dina sabada murtad ilal islami kana Islam. Ail inqiyadi tegesna turut lima kana perkara ahbaro anu ngawartoskeun bihi kana itu ma saha ar-rasulu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutalabisan halna anu tandang tumandang binutki kana ngucapkeun bisyahadataini kana sahadat dua wa dhahiru kalamil musonnipi sareng ari anu nemrak dina kalamna musonnip eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta labuda teu meunang henteu eta misti min tikrori syahadati tina ngabulak balik syahadat kama sapertikeun perkara ieu tamada tatagenanhu kana itu ma saha asibromalis sibromalis wakama sareng sapertikeun perkara apada maedahkeun hukana itu ma saha ar-Romli Imam Romli. Wayajibu sareng wajib alaman kajalma lam yasbik anu henteu ti heula itu man naon hukmun hukum bi islamihi anu nuduhkeun kana Islamna itu man bada taklipihi dina sabada diperdihna itu man naon anut ku ngucapkeun bisyahadataini kana sahadat dua marotan sabalik fil umri dina saumur wa intola sanajan panjang itu umur liyataha koko karena supaya nyata naon wujudul islami ayana Islam minhu di itu man wa qiyasuhu sareng ari ngiaskeunana itu wa yajibu alaman lam yasbik eta wujubul isaroti wajibna isarah bihima kana itu syahadatain marotan sabalik pihakil ahrosi dina hakna jalma anu pireu apada maedah kendalika kana itu wujubul isyarah saha ar-Romli Imam Romli ma'a Sayyidi Ahmad Az-Zahidi sarta Sayyid Ahmad Az-Zahidi wal ikla'u sareng wajib ngudar ayin naj'u tegesna ngudar wal kapu sareng nyegah amma tina perkara waqa'at anu tumiba bihi kana itu ma naon ar-riddatu murtad alaihi ka ieu jalma fil hali dina pada harita wayajibu sareng wajib alaihi ka ieu jalma naon annademu nalangsa ail haznu tegesna prihatin wal kapu sareng nyegah alama kana dosa sodaro anu bijil itu ma minhu ti itu man fima dina dosa mado anu kaliwat itu ma wal ajmu sareng wajib ngajam aitas mimu tegesna wajib pengkuh bil qalbi kalawan hate ala ya udah kana mual balik deui ieu man limislihi kana misilna itu ma ail madkuri tegesna anu dicaritakeun minar riddati nyatana murtad bima dina perkara bakia anu tetep itu ma min umrihi tina umurna itu man wa kodo uma sareng wajib ngodoan kana perkara fata anu porot itu mahu ka itu man ingkana lamun kabuktosan ieu ma eta min wajibati syar'i tetep tina pirang-pirang kawajiban hukum syara
kasolati sapertikeun salat wa saumi sareng puasa wa zakati sareng zakat pitil kal muddati dina itu mangsa murtad muddatir ridati tegesna dina mangsa murtad. Fa illam yatub mangka lamun henteu tobat itu man binafsihi kalawan dirina itu man wajabat mangka wajib naon istitabatuhu nitah tobat ka itu man fil hali dina pada harita pala yumhalu mangka teu meunang ditempokeun itu istitabah 5 karena perkara fihi dina itu ma mim baqaihi nyatana tetepna itu man alal kupri kana kupur ila ingkana angin lamun kabuktosan itu man eta sakrona anu weureu payusanu mangka disunatkeun naon atakhiru ngahirkeun ila sohwi nepi ka cager au kana atawa kabuktosan itu man eta majnunan gelo payum halu mangka ditempokeun payum halu mangka ditempokeun itu man hatta yafiko nepi ka cager itu man ihtiaton karena gawe ati-ati wahada sareng ari ieu wajabat istitabatuhu eta bihila pitariki sholati tetep kalawan perbeda jalma anu ninggalkeun salat kaslan karena kedul fa innastitabatahu mangka sanyana nitah tobatna ka itu tariki salat eta sunnatun sunnat li anna jari matal murtadi karena sanyana dosana jalma anu murtad eta tak tadi ngamistikeun itu jari matal murtad al khuluda kana langgeng finnari dina neraka ida mata di mana-mana maut itu murtad ala riddatihi bari netepan kana murtadna itu jalma anu murtad jalma pawajaba mangka wajib alaina ka urang sadayana naon in koduhu nyalametkeun ka itu murtad minha tina itu khuludu finnar wajari matu tariki sholati sareng ari dosa na jalma anu ninggalkeun salat kaslan karena kedul eta latak tadi henteu ngamistikeun itu jari mah dalika kana itu khulud finnar li annahu karena sanyana itu tariki salat eta tahta masyiatillahi ta'ala tetep dina bawaheun kersaning Gusti Allah ta'ala insya'a lamun ngeresakeun itu Allah kana nyiksa adaba mangka nyiksa itu Allah hu ka itu tariki salat wa insya'a sareng lamun ngeresakeun itu Allah kana ngahampura goparo mangka ngahampura itu Allah lahu ka itu tariki salat wala yuqbalu sareng ulah ditarima minhu ti itu murtad ail murtadi tegesna ti jalma anu murtad ilal islamu angin naon Islam awil qatlu atawa dibunuh bidorbi unukihi kunenggel punukna itu murtad binahwi saepin kusaumpamana pedang ilam yatub lamun henteu tobat itu murtad wal qatilu sareng ari jalma anu ngabunuh lahu ka itu murtad eta huwa ari itu qatil eta al imamu imam fa illam yaktul mangka lamun henteu ngabunuh itu imam hu ka itu murtad wajaba mangka wajib ala ahadin ka hiji jalma naon qatluhu ngabunuhna itu murtad alama netepan kana perkara istadharo anu geus dohir ngadohirkeun hu kana itu ma saha asar qawi imam sarqawi indal qudrati dina nalika kawasa
wa amnil akibati sareng dina nalika salamet balukarna akibatna li'annahu karena sanyana itu qatlu eta min kubailin nahyi tetep tina arah-arah ngalarang anil munkari tina pamungkaran. Wayab tulu sareng batal biha sabab itu ridah ay ridati tegesna murtad naon saumuhu puasana itu murtad wa tayamumuhu sareng tayamumna itu murtad ay wasairu a'malihi tegesna sakakari pirang-pirang amalna itu murtad ini tas salat lamun tepung itu ridah bil mauti kana maut. Wa illa sarang lamun henteu ini tas salat bil maut bi an aslamaku secara asup Islam itu murtad qabla mautihi dina samemeh mautna itu murtad pahia mangka ari itu ridah eta mubtilatun anu ngabatalkeun itu ridah li sawabi amalihi kana ganjaran amalna itu murtad pakot ngan sakikituna. Paya udu tuluy balik lahu ka itu murtad naon al amalu amal mujarrodan halna disepikeun itu amal anis sawabi tina ganjaran fali dalika mangka karena itu paya udu lahu al amalu la yajibu henteu wajib alaihi ka itu murtad naon qodouhu ngodoan itu amal wala yuto labu sareng mual disupri itu murtad bihi kana itu amal fil akhirati di akhirat wa nikahuhu sareng batal naon nikahna itu murtad kawinna itu murtad al maujudu anu tetep itu nikah qabla riddatihi dina samemeh murtadna itu murtad jalma nu murtad ida kanat di mana-mana kabuktosan naon aridatu murtad eta qabla dukhuli tetep dina samemeh ngajima ail wati tegesna ngawati walau fiduburi sanajan kabuktosan itu watu eta tetep dina eta tetep kana dubur wa misluhu sareng eta tetep misilna itu watu istidkholul mani ari ngasubkeun cai mani al mukhtaromi anu dimulyakeun itu mani biparjiha kana parjina itu mar'ah wa kada sareng etanya kitu qabla dukhuli ba'dahu ari nikahna jalma anu murtad dina sabadana itu dukhul ay ba'da dukhuli tegesna dina sabada ngajima aw ba'da istidkholil mani atawa dina sabada ngasubkeunana cai mani wa kada sarengnya kitu sapertikeun madkur qabla dukhuli ma'ahu ari nikahna jalma murtad sartana itu duhul alama netepan kana kaul istadharo anu ngitung-ngitung dohirhu kana itu ma saha as-Sarqawi Imam Sarqawi ilam yaud ilal Islam wallahu a'lam bissawab.